Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alif. Qala al mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Dinya risalah kaopat Mazmur Ar-Barsa'iyah. Ayat 50 hadis iminya. Mual gitu 4 5 lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa angka bil ahbari lan den caritaakeun ya jar majur taluk kana pian buangnya takdirna ruwiya an kabil ahbar lan den caritakeun saking kabil ahbar apa annahu satune kabil ahbar iku anak iku qala irobatina anak dan sibul isma wa tarfaul khabar iku qala ngadawuh ya kabil ahbar ajidu namu ingsun tak coba ajidu kalimat non ingali dong mah ujung marfu'un di akhirihi domatun dohiratun marfu'un domatun dohiratun bi akhirihi fi'lun mudhari'un ya anu bebas tina amil jawazim jeung amil nawasib ya diropakeun dah tuduh kana wuku domir mutakalim wahdah takdirna ana ajidu tina wajada yajidu asalna yaujidu itu pas yajibu di ber asal asalna yaujibu doroba yadribu wajaba yaujibu wajada yaujidu wawune pun jadi wajada yajidu gitu ayat tuduh kanu kodomil mutakalim wahdahnya jadi takdirna ana jadi fil mudhari kan sebiji dicaseula poho opat bahwa ana itu amjah nun yata amjah tuduh kana ku dhamir mutakalim wahdah nun tuduh kana ku dhamir mutakalimal goer ya tuduh kana ku ghaib lamun tak tuduh kana ku mukhatab atawa ghaib ghaibah gitu ajidu namu ingsun manggihan kaula ceuk urang maya manggih coretna fit taurati ing dalam kitab Taurat tanya lamun aya fil fa'il pasti aya jar majrur lengkap ya tidak akan mungkin bisa hidup jar majrur kalau tidak ada fiil dan fa'ilnya gitu. Jadi jar majrur itu adalah pelengkap kehidupan. Gitu. Jadi muta'alluqna ta'alluq kana fi'ilnya telapan ajidu. Pas tadi an kabil ahbar, ti kabil ahbar naon maksudna kan ya? Ta'alluq kana fi'ilna dibuang, maksudna dibuang mahdhuf teu katingal. Ruwiya. Gitu. Dina rawa ngan dimajulkeun. Ini ngaran dimajulkeun berarti duma awaluhu wa kusira qabla akhirih nya didomahkeun awalna dikasrohkeun
samemeh huruf samemeh akhirna jadi ruwiya. Nah gitu, dicaritakeun, diriwayatkeun. Nah, an kabil ahbar ti kabil ahbar kakara lengkap ya kalimat. Takasti dia ajidu nemu kaula nemu ingsun fi Taurat ing dalam kitab Taurat. Anna rajula, nah gitu aya ananya seputar ieu nya urang ngasah heula tingali anak teh kalimatna isim fil Arab naon Arab taukid geuning teu inna teh baturan aya inna ya ana. Nah, lamun inna ibtidail kalamnya, lamun ana biwastil kalam nya dina tengah kalimat pasti macana ana. Lamun di awal kalimat pasti dikasrohkeun. Nah gitu, sebuah kalimat untuk penegasan disebut nage ana harap lit taukid. Oh gitu. Anu bisa ngarobah kedudukan mubtada jeung khobar. Tuh, mana nu asalna mubtada ar-rajula. Mun khobarna la yakhiru sajidan. Dihareup nya. Yen khobarna tina jumlah bariyah apa daya kitu. Gitu. Jadi amalna ana teh kumaha? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, mana jadi isim ana? Ar-rajula mantak dibacana nasab. Oh gitu, mansuban ya, aya marfu'an aya mansuban. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Gitu anna rajula satune wong lanang min hadil ummati saking iki umat iku la yakhirru kasidnya ujungna iku yakti jungkel sapa rajul sajidan halekang sujud. Coba sajidan kalimatna isimna ilal isim naon sim fa'il tina sajada ya sajidan bahwa sajidun ala wazni fa'ilun sajidan halekang sujud payagfiru maka ngampura sapa Allah Gusti Allah li jami'i man kedawe sakabeh wong khalpa kang ana burine ya man minas sufufi sufuf saking pira-pira sop. Wah ya sopan naon sop. Wah kan dahareun. Wah sop teh jajaran jang. Itu ya an kabil ahbar diriwayatkeun ti kabil ahbar naon kitu annahu qala ajidu fi taurati cenanya sabahwasanya na kabil ahbar eta nyarios ya kabil ahbar ajidu ya kaula manggih fi taurati dina kitab Taurat ya naon atuh manggih naon anar rajula bahwasanya na hiji lalaki ya min hadhil ummati tina ieu umat eta layakhiru yakti ngajungkal ya sapa rajul. Gitu maksudna ngajungkal teh bersimpuhnya layakhiru sajidan ngajungkal ya rajul sajidan halna sujud ngajungkal bersimpuh sujud ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu kumaha tuh harus sujud kitu. Nah nya payagfirullahu li jami'i man khalfahu. Terus Allah Subhanahu wa taala ngampura ya kana sakabeh jalma anu aya di belakang saf-saf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka yang bersop-sop di belakangnya. Jadi seorang makmum nih
gitu. Salagi eta kidunya dina pelaksanaan salat berjamaah. Tak luar biasanya salat berjamaah teh keistimewaan. Gitu wa qala ba'du salafi idza qamatil jama'atu nadarallahu ila qalbil imam. Wah, perong ku Gusti Allah hatena si imam. Mana si imam ya? Perong ku Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa ba'du salafi nun sapalihe wong kang kuno, wong kuno. Salaf teh orang dahulunya. Iza qomat tatkala ngadeg apa jamaatu jamaah ditangtungkeun ya dilaksanakeun berjamaah. Nah gitu ketika sudah start mulai ya idinya nadoro maka mencerong nilai sopo Allah Gusti Allah ila qalbil imami kana hatena imam pencerong ku Allah kamana ya imam ya hatena di imam mah santai we ya jadi imam ya di pencerongna coba punten. Oh iya mana ya ingkana lamun ono pihing dalam atine imam iku apa khairun bagus rodia maka mikarida sapa Allah anhum saking jamaah atena halus imam teh Gusti nya halus kabeh jamaah gitu. Wa qabila lan narima sapa Gusti Allah salatahum ing salate jamaah tarima kabeh wah geus lulus ya penjong imamna lulus ya di kabeh makmumna eta dipencerong ieu makmumannya nek sekian puluh oge ya jadi katantuana imam heula ya wa qabila salatuhum wa ghafara lahum lan ngampura sapa Gusti Allah lahum maring jamaah gitu. Takumaina lamun sabalikna wa in lam yakun fihi khairun nadara ila qulubil ma'mumin. Wah, Gusti Allah teh ieu mah imam teh ka mana wae din ka aing cenah. Lin ka aing ngaulang wae. Tugan duit giliran ya. Gitu. Ngahulang imam teh teu ka Allah maksudna ngahulang gitu. Ngahulang nu dimaksud di ngahulang teh lain ka Allah jadi kaditu kadieu nya. Jadi teu pas 100% ka Allah nya. Ngahulang disebutna nya nek mikiran dunya, mikiran pangkat, nek mikirannya duit taun jeung ngahulang we disebutna nya. Gusti Allah ari sia dan ka mana cenah sia teh imaman gitu pencerang kaditu kadieu nya teu menghadap hatena gitu sakumaha lamun kitu wa in lam yakun fihi khairun lan lamun ora ana ping dalam atine imam iku khairun bagus nadoro ila qulubil makmumin tah tidinya Gusti Allah ningali ya mencong ila qulubil makmumin kana pirang-pirang hatena makmum. Imam deui mah teu bener cik Gusti Allah rat geus pindah pandanganana kusabab telempeng kitu tingku naon telempeng namlahnya gitu terus dipencerong makmum wah ieu mah makmum aya tina sekian puluh teh mun tina 10 teh mah aya ieu geuningan hiji ya tinggal heula meureun ti mulai hiji 2 3 4 makmum ka hiji ka 2 ka 3 nepi ka 10 hiji dipariksa ku Gusti nah ieu ning ieu nu katingali mencrong mah ieu katingali menghadap mah
Tah gitu. Jadi di mana lamun imam ngahulang nya, ngahulang maksudna ngahulang teh menghadap ke Allah. Nek kumapun apa namanya, pokoknya mah mangulang we. Gitu. Menghadap ke Allah tah Gusti kuka istimewaana berjamaah ditingali ka makmumna. Berkah berjamaah tanya. Jadi henteu ditangtukeun ku imam. Ningali we ka makmumna. Pandanganan wa in lam yakun fihi khairun nadara ila qulubil makmumin. Fa in kana fihi man qalbi khairun, nah maka lamun ana fihim ing dalem makmum kabeh man sapa wong bi qalbi ing dalem atine wong apa khairun kabagusan. Nah, aya ya nya di antarana jamaah dina 10 urang teh kabeh lah misalkan omomen kabeh nya ku sabab aya teh anu bagus menghadap ieu mah ka aing nya tah tidinya Gusti Allah ngambil keputusan radiya anhum. Radiya maka ridho sapa Allah Gusti Allah anhum saking jamaah. Jadi dina berjamaah mah kumulyana berjamaah nu ditingali titik segi dina berjamaahna teu aya mulia antara makmum jeung imam pandangan Allah nya. Sakira mentetema eta imamna ngahulang bae teu menghadap ka Allah, Allah ningali nu menghadap di antara makmum. Gitu. Pati makmum nu meunang pandangan Allah mah. Ieu tah umulia-muliana berjamaah, istimewaana berjamaah. Jadi kamuliaan munggu Allah Subhanahu wa taala teu ditingali kana makmum jeung imam, tapi ningali dina segi ieu kan keur nyaritakeun kaistimewaanana berjamaah gitu. Jadi ngabela tah dina salah sajina makmum anu menghadapnya wa qabila salatahum, jadi ditarima sapa narima Gusti Allah salatahum kana salatna jamaah karena sababiah eta makmum anu menghadap ka Gusti Allah anu lempeng gitu. Lempeng ieu malah lempengnya itu mamang berjamaah mah nya. Jadi aya penilaian istimewa walaupun imamna mentah teh mah kitunya loba ngahulang nya moal ngahulang 100% beureunya aya menghadapna gitu. Pindah di antara makmum kitunya Allah ningal aya makmum nya anu menghadapna lempang didinya lahnya jadi pembela utama eta si makmum. Itu pandangan Gusti Allah. Wa illam yakun fihi man qalbihi khairun nadara ila ijtima'ihim. Ari heug teh pas dicek teh makmumna ge ngararulang kabeh. Ngarulang kabeh ieu mah. Nya tadi mah nu kadua nya. Gitu. Ayalah salah sahiji makmum tina 10 urang teh ieu mah pas dicek teh wa in lam yakun fihi man fil qalbi khairun nadara ila istimam fi sati malikiyamihim wa in lam yakun lamun ora ana fihi ming dalam atine man fi qalbi sapa man fi qain dalam atine wong apa khairun kebagusan pisan ieu imam ngahulang makmum ngahulang tina 10 urang teh nu lempeng-lempeng acan kabeh ge menghadapna ka Gusti. Nu menghadap ka Gusti tina salah sahiji anu 11 pan imam hiji makmum 10 contohna gitu. Pisan ieu mah. Itu tadi mah kan ayatnya nu kadua salah sahijina. Tah mah pisan ngarulang kabeh. Malum lahnya kan di masjid mah tempat sararea. Jadi aya anu rupa-rupa profesina gitu. Rupa-rupa profesina nu profesina dagang meureun mikiran dagangna, anu profesina di kantor meureun mikiran kantorna, nu profesi di kebon meureun mikiran kebonna. Kitu mantakan kabeh. Eueuh anu lempeng. Kitu nya ngaharulang. Gitu tadi dinya Gusti ningali ila istimaihim kana kumpulna ya
kana berjamaahna ieu imam jeung makmum fi sholati dina salat. Ieu lamun kajadian tema ngarulang kabeh. Jadi Allah nganilaina dina berjamaahna. Nah begitulahnya tentang keistimewaan luar biasana salat berjamaah, walaupun ngaharulang tapi ningalna kana berjamaah fi sholati dina salat. Wa ila qiyamihim lan ngadeg makmum kabeh baina yadai ngarsane Allah payada maka ridho Allah, maka ridho sapa Gusti Allah anhum saking jamaah geus we nya. Jadi penilaianana ku Gusti Allah dina berjamaahna kusabab imam na ngaulang makmum na ngahulang tet Gusti Allah ningali kana segi berjamaahna, poin berjamaahna sehingga ngaridokeun Gusti Allah ngaridokeun ka anu berjamaahna imam jeung makmum wa yataqabbala salatahum jeung narima Gusti Allah salatahum kana salatna si makmum kabeh nya. Wa yaghfiru jeung ngampura Gusti Allah lahum asa kabeh eta jamaah. Nek imamna rek makmumna sing goreng luar biasa kitu nya. Istimewana salat berjamaah kitu nya. Da golongan urang kan golongan emang golongan hese husuk. Lamun nyusu bisa, lamun husuk kalau mun husuk prosesnya. Lamun husuk mah urang husuk cek imam Syafi'i we nya. Lamun ketika urang digorohan teu ngalieu husuk cek kitu ge. Ya. Gitu. Jadi hadirna eta ngajadi kaistimewaan Gusti Allah. Salat berjamaah bisa didirikan kuduaan ya. Henteu ari kusorangan berjamaah jeung saha jeung malaikat. Ya. Eta mah nu mandangna Gusti Allah secara real anu paling sakedik 2. Tanggeus 2, 3, 4, 5 nya. Paling satik lah 2 nya. Ngan eueuh 2 acan geus nya. Berarti pang bahaya-bahaya pisan nu berjamaah ya. Jadi 2 antara menyelamat. Kita qala Al Habib Abdullah Ibnu Alawi Al Haddad radhiyallahu anhu. Ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'u li dhanbi astaghfirullah. Setelahnya Said Abdullah Alawi Al Haddad. Wa qala lan ngadawu sapa Al Habib Abdullah Ibnu Alawi Al Haddad la yasma'u al fadaila al waridata fi sholatil jamaah wa yataqallafu anha li ghairi udrin illa munafiqun murtabun qad akhta'a anil haqqi was-shawabi wa kharajat min qalbihi anwarut ta'dimi lillahi wa li huquqi rububiyyatihi allati la izza lil abdi wala syarafa lahu wala sa'adata wala falaha fid dunya wal akhirah illa bil qiyami biha wal mulazamah laha wal mudawamah alaiha balla najata wala salamata lahu min adzabillah wa sakhati illa bil qiyami biha wal muhafadati alaiha. Panjangnya gitunya ilmu tanya di Said Abdullah Alawi Al Haddad luar biasa. Walaupun beliau sudah tidak ada tapi beliau mendidik ke urang sararea dina ieu kitabnya.
Wa qala ngadawu sapa al Habib Abdullah Lawil Haddad la yasmu ora tau ngarungu sapa Habib al fadaila ing kautamaan al waridata kang kawarid fi salatil jamaati ing dalam salat jamaah wa yataqallapulan hale ngari anha saking salat jamaah li ghairi udrin karena orang ana udur illa munafiqun angin sapa wong munafik. Oh kerasnya keras Said Abdullah Lawil Haddad karena perihal sholat berjamaah luar biasa. Tak kacida sendunanya mun aya di hiji masjidnya sameme sholat teh nado meta ya sayyidi langsung kena kana hati-hatinya sabab sok ingat ka dieu nya kitab ieu sabab Said Abdullah Lawil Haddad seperti itu luar biasa. Sayyid ongkoh, bib ongkoh, ya. Tapi sangat mementingkan karena sholat berjamaah. Oh, itu luar biasa. Pendidikan luar biasa dari beliau. Ya, bahkan cek beliau gitunya. Dina kitab naon cenah ieu teh pinnas. Aya dina kitabna Sayyidiniya gitunya. Saya beliau. Saya tanya dina kitab Sayyidiniya kalimat-kalimat runtuyan dari beliau. Gitunya. Tak sameme magrib eta nado etanya urang nyuhunkeun barokahna nya nyuhunkeun karomahna ka Gusti Allah ti eta wali. Eta nya. Cek anjeunna kan gitu. Oh, gitu nya. Hanya orang munafik yang bimbang karena padilahna sholat berjamaah. Itu bahasa kalimat sedikit tapi wow nya hanya minta bisa karena sholat berjamaah teh bimbang hati. Tak sholat berjamaah segala rupa misalkanana kurang pendala hirup mungkin orang telah menyepelekan gitu. Sabab misalnya orang naon gitunya boga cita-cita boga maksud cobalah gitunya untuk memperbaiki karena kualitas orang di masjid beribadah ka Gusti nu boga naon ngaranna teh nu boga ahkam ya nu boga anu cita-cita nu urang dipikaya gitu. Ya, gitu. Hanyalah munafik orang yang bimbang hatinya mendengar padilah jamaah. Jeung mueh berjamaah teh loba alasan dah gitu. Tak urang masing resep sing kasengseng lamun urang can resep can kasengseng paksakeun. Gitu. Layas mau tenyaho tengarungu sapa labil fadaila ingka utamaan alwaridata nu kawarid fi salatil jamaati dina salat berjamaah nya wa tahalapu halangari anha tina eta salat jamaah li udin karena orang naudur nya loba berdebat loba ngelah bauzur ta teh ieu lamun munafikun nya kecuali ada sifat munafik mentaknya dina diri urang nya kudu diciptakeun nya ciptakeun goma kabersihan tina sifat nifaq ku carana urang ngaresepkeun diri kana salat berjamaah. Murtabun kang mang-mang nya mang-mang kana padilah berjamaah mang-mang bawayan berjamaah teh pusatna kaberkah pusatna tujuan pusatna rahmat Allah pusatna berkah Allah di dieu dina salat berjamaah. Qad akhta'a kang teman-teman kesalahan sapa munafik anil haqqi saking hak wasabi lan nyakse laku bener gitunya maksudnya manehna tersesatnya tersesat dari kebenaran dan hatinya tidak terisi cahaya pengagungan kepada Allah. Kharajat min qalbihi metu min qalbi saking atine munafik apa anwarut takdimi piro-piro cahaya
dat kang maha agung lillahi ing Allah wali hukuki rububiyatihi dan piro-piro hake bangsa pangeran. Coba.